Tate acana popoe acuk abi di dieu bade ngagerohan heula gerohaneun. Halo guys, assalamualaikum. Sapertos biasa rencangan abi rutinitas pagi-pagi yuk guys. Ta ieu nya guys, abi di dieu teh kumargi tadi teh atos beberes bumi janten ku abi ayeuna bade dilajeng gegero. Soalna tadi teh si gerohaneuna teh atos dikempelkeun mung kenging saalit geuningan guys, teu patos seueur teuing janten ku abi teh di gerohanana neme kabujeng ayeuna. Sareng deui abi teh tadi teh hilap ngagunukeun acuk anu bararase anu bade dipoekeun geuningan tapi teu acan dipoekeun. Janten saatosna gegero ieu ku abi teh si acukna bade dipoe-poekeun. Soalna saur abi teh tadi teh da geuningan rada mararendung janten ku abi teh tadi teh henteu langsung dipoekeun. Kumargi ayeuna mah panasna atos rada ayaan janten saatosna gegero ieu ku abi bade langsung dipoekeun. Tapina ieu teh si mamah teh saurna teh aya keneh gerohaneun teh tilas tadi adonan bala-bala janten ku abi teh ayeuna bade langsung digerohan nya guys. Da geuningannya ari adonan bala-bala mah guys kedah dikeuman heula tapina ieu mah bararaseuh keneh janten tadi teh di banjuran teh tiasa. Tah ku abi teh pami atos digerohan sadayana teh moal waka ditata-tata kana rak piringna tapi bade langsung disimpenan di dapur anu kadua. Soalna pami disimpen di dapur anu utama mah nu pertama mah rarujit nincakna geuningan guys janten we abi teh disimpenana teh di dinya. Kumargi ayeuna atos beres tak ku abi teh disimpenan heula ka dapur anu kadua ayeuna bade dilajeng popoe acukna nya guys. Teu seueur ieu teh popoe acukna mah saalit ari sugan teh seueur borona mah abi teh tadi teh meuni asa rurusuhan geuningannya. Alhamdulillahnya ayeuna mah atos bareres janten we ayeuna mah abi teh bade dilanjut heula sarapan. Kumargi vlogna atos beres. Satur nuhun kanu atos ningali video abi.